Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wasta abdi Desiani Nurrahman di Bahasa Sastra Arab UIN Sunan Gunung Jati Bandung kelas A. Yuk urang babarengan ikawauh kana kerajinan golok khas di daerah Cibatu, Sukabumi. Sukabumi, Jawa Barat henteu saukur nempokeun kaendahan jeung asri alamna hungkul, tapina hade dina karajinan besina oge. Anu khas nyaeta ngajieun golok jeung pedang pusaka anu tos sohor ti leuwih 5 dekade. Golok nyaeta mangrupa alat ngebon sakaligus sanjata pribadi anu sok dipake ku masyarakat Nusantara. Benda samacam kitu ngabogaan berat, ukuran, jeung bentuk anu macem-macem di tiap daerah. Ukuran golok leuwih gede tibatan peso, tapi leuwih pendek tibatan pedang anu leuwih tebal jeung lega. Salah sahiji pangrajin golok di daerah Cibatu, Sukabumi anu sok diteangan ku para kolektor teh nyaeta Haji Aas As'ari. Bapak tilu budak ieu ngawarisan keahlian ngajieun golokna secara turun-temurun ti bapak akina. Dari zaman kakek saya juga dulu kan dia pengrajin juga golok. Mungkin turun ke bapak saya sekarang juga saya cuman nggak nurunin ke saya. Tempat ngajieun karajinan teh nyaeta di Jalan Siliwangi 3, Gang Haji Syarifuddin nomor 313 RT 3 RW 1 Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Cibatu, Sukabumi tos kasohor jadi kawasan pangrajin golok pusaka anu kualitasna hade pisan. Golok Cibatu oge boga ciri khasna sorangan. Teu heran geus bisa ngaproduksi nepi mancanagara. Ciri khas kalau istilahnya golok Cibatu nih, kan ada golok dari Ciwidey, golok Banten. Kalau ciri khas golok Cibatu ini begini. Jadi dari apa? Kalau bilahnya sih bilah bebas mungkin dari apa bilah bahan goloknya. Cuman dari bentuk ininya ciri khas Cibatu ini kuningan. Oh, kuningan. Kuningan ini khas. Kalau udah lihat kayak golok ini ada kuningan kayak gini pasti khas Cibatu. Gitu. Ya, cuman terus dari bahan bilahnya juga kalau Cibatu kan dulu terkena baja selap. Baja selap kalau Cibatu biasanya. Jadi kalau baja selap itu jadi perpaduan antara besi dan baja. Jadi bajanya pernah jadi dimasukin. Itu dari proses tempaknya. Kalau produksi untuk sekarang sih mungkin seluruh Indonesia kita dikirim karena sekarang udah sistem online, telepon kirim paket. Jadi udah seluruh Indonesia, kemarin aja ke Papua, ke mana Gorontalo. Dan kalau untuk keluar negeri sih pernah, cuman bukan langsung kita keluar negeri, mungkin ada orang misalkan dari persilatan orang Indonesia, dia di Belanda waktu itu sama di Amerika. Nah, paling dia yang pesan, jadi dia yang bawanya. Terus ke Amerika ada yang persilatan mandi muda, jadi orang Indonesia dia buka persilatan di Amerika, mungkin pesen di sini dulu. Nah dia yang bawa, cuman dia kita langsung ke sana. Bahan baku anu dipake nate nyaeta batangan besi seharga 4.500 per kilogramna. Tina proses produksi nate Haji Aas jeung sababaraha hiji pigawena ngerjakeun proses akhirna hungkul. Kusabab paleburan besi nepi ka nyetak peso dikerjakeunna ku pangrajin anu lain anu aya di sababaraha tempat di sakitaran daerah Cibatu. Kabeneran
simkuring teu acan aya kesempatan kangge ningali proses paleburan besina. Karyana teh henteu saukur ngajieun golok tradisional anu panjangna sakitar 20 nepi 40 cm hungkul, tapina bisa oge nepi ka 1 meter atawa leuwih. Jeung deui bisa macem-macem peso anu sok dipake jang olahraga bela diri. Misalna trisula jeung samurai atawa oge alat senjata jang TNI atawa Polri. Pemasaranna oge henteu saukur narima pesanan hungkul, tapi oge dipasarkeun ka toko-toko peralatan imah, toko bangunan anu aya di daerah Jabodetabek jeung wilayah-wilayah anu lain oge nepi ka mancanagara. Cekap sakitu wae anu tiasa simkuring sampekeun, mugia jadi pelajaran kangge urang sarerea. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.